belit kieu ye, tangan panjang. Nah, kopean aya. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Taraweh ye. Waktuna taraweh pertama ye. Wudu itu kudu. Dah. Ah. Wah, gimana ya? Wah, udah keluar nih mah ya. Cet. Gak ada bener. Bismillah. Aduh, mantap. Wah, ini. Udang Jan udang Jan sahur Jan udang puasa pertama ge Ngan makeun. udang sarwae kebuluk udak teh Mak naon sih mak atuh naon sih kedeung ya udang atuh mah masak dalam gitu contoh. ayo Jan buru Jan Jan buru Jan udang Ih menit jiwa pada keudang ya atuh ih kagak jam baraha atuh mah aing kudu kene oge. guru bisa kaberangan itu puasa pertama atuh mah ngemasak beli kebluk atuh mah masak ke gedeung udang geus sadik deui teh kedeung masak atuh mana teh masak ngomong anu aing kedeung ya udang kedeung ka jeung mama ka dapur tilaweh terus jiwil wae si mamu. Awas lamun geus masak can udang kene diguyur. Naon kulkas teh? Iki endog hungkul. Endog lah jeung si John ya sahur. Tapi mama si John mah dog we lah nya John. Dog deui bisulan lah. Iya si John can udang kene wah. Burung can. Burung John udang wah. Aduh. Burung hujan, udang. Burung udang wah, urang sahur. Urang cacai heula. Gerak, cacai. Dah udang ke saut teh ekstrim si mama aduh bisa seret ieu mah saut ini menipu cabe rawit petasan eta mun buat aduh itu kene ya ampun
Aduh, tunduk kan ya Umi. Aduh, Umi giwit diseret. Habis. Sing sabar ya Jon. Ya, Mak. Puasana nganceng dog hungkul. Ke bios, Mak. Doakeun si bapak sing tere uih nya. Amin. Udah wae, Mak. Oh, disulang ya, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, bapak mana bapak, Pak? Sing sabar we. Kayak balik ieu bapak maneh mah. Mana? Suwe nama dang we dang. Sok sing kuat kayak puasana. Amin, lu pasti kuat mah Jon mah. Mbak lagi Jon mah kuat. Kali-kali nak kuat karipuh mah. Ripuh mah kieu mau sayur ge mah. Dieu mah. Kayak biasa bentong. Ngomong wae geus dang mah dang we eta nu aya. Ya kita mah ieu. Bawe atuh. Langsung nyentak ke petasan di duit lepas deui. Sampai mah saat nanya. Amin. Enggak, amin bener mak. Saat nak. Ngaong. Mama duduk. Tadi curi mah menyusut kecempring ya beli mama. Galak mama. Bapak baik tuh galak. Geus mau nanyakeun bapak maneh wae. Mak. Segera beak kaki balik. Mak. Segera beakeun eta buru bising keburu imsak. Beak mak mak. Beak itu. Beak. Enggak mah pintar mak. Maka kadang mah beak ndon beli. Gua mau dah mah pesanjon itu mah. Sambil lomba di tengah Agustus dan menang. Enggak belum. Mau gimana? Geura buru ngomong wae budak teh kudu diimsak oge. Itu mah hamil beak. Budak. Baku ah. Mama capek euy. Eta si Jon puasa dengan ngalumuk wae kos topo baseuh. Geura keluar kitu geura ulin. Si mak atuh nang kubu wae puasa oge batal geura ah. Kayak keluar, lulus mah. Itu ya malu puasa pertama. Nah kalau kita hujan mah, awal gering kayak gering panjang amun gering kahujanan batal mah kena cai kayak kainum. Kayak tenang we, make ge waktu kalau keluar tuh. Lagi puasa pertama ieu mah. Lulus mah, ampun teh. Mana meni semangat. Kukumba tuh nyapu-nyapu tuh hareup meni balala kitu oge. Tuh mah kumbah, cara apa lulus mah? Kumbah eta kumbah, tadi tak keluar, minta kumbah. Anunya keluar lagi. Lulus Angkulean wae. Lakena jam 11 deh. Oh, udah kita keluar deh, sugan we. Bayang ngabulit kan dengan baturan deh. Biasa nyampur lu. Tiiseun ieu mah sorangan. Terjodoh tapi mah. Jodoh itu gerimis kieu. Alhamdulillah ya ada hujan ya. Lulus di mawen keluar Tah, kitu atuh keluar. Ulah ngagoler wae mending ngalumuk we kos topo. Topo atuh mah. Topo sebutan teh. Juga keluar kubu. Ampun, ngabasin topo. Kucing digusur, udang kesau sadis, mama tim lah. Ampun, Kalau dong
Pak balik ya, musim hujan ibu-ibu can diarangkatan pepoean dia. Tapi rame ya sih juga aja. Pak balik ku peanun dia. Itu teh senteng gitu, ngabuburit parangan ti dia, ngabuburit. Mang Haji. Ganggu Mang Haji sih. Hei, Mang Haji. Mang Ajis. Ada naon euy? Mang Ajis kau naon? Tunggang tonggeng gitu, Arek duluan nyoso lu. Oh, kabelum. Aduh, eta segala kawat ieu Saya beuketan. maker nempelkeun ieu supaya nararempel. Sada Mang Ajis kitu. Target Mang Ajis kebal ya. Oh, nya masih semangat Mang Ajis sehat dah. Ieu naon ki pulang-palang ge ieu Mang Ajis ieu kada naon mah ya. Tuh palaya ulah malintang. Ulah malintang ieu. Oh, yang geus napel ning ieu eta tendek dia. Itu diangkat ti ku ieu. Ulah tuh beri gawean. Oh, bener. Kade Mang Ajis launa Mang Ajis. Aduh, gerap ya Mang Ajis. Hei. Si horeng bisaan ya, kreativitas, jalan kreativitas horeng ya. Buku geus jiga tunggoku. Ieu ngaranna ilmu perapian. Perapian. Iya, aduh, ilmu perapian kieu ngaranna. Iya. Buku geus jiga. Arek moal miluan ilmu perapian ya. Mang Majis aya urang nggak bisa make ngomong berarti bawa Majis. Kamari mau urang atuh Majis. Pulang-pulang sesorangan urang atuh batu di dieu. Lajeng atuh teh nyusul kos nu di ditu teh ning. Oh, ulah atuh mah suka gabah ngomong teh. Padu we ngomong nah kitu Kan tara. gitu nyusul kos nu di ditu. Si eta, Si om eta nyaho teh, geus udah diomongkeun eta. Oh, si eta gitu. Si eta lah bukan Edan. Heeh, Kan mah eta. aku lepas gitu. Nuturkeun mah ieu, nuturkeun mah cocok. Operasi eta mah. Eksekusi mah Majis. Ade lo. Culak kieu ku jiga golek. Handap. Oh nyaho urang ge. Tah tadi kasih ngalin teu. Bolongna lumayan tuh geus katutup Kang Majis cenah mah. Antu bolong mah. Terus kalau poe ka jadi Majis. Karek Karak meureun, karak bahasa naon eta? atuh bahasa uing eta mah. Uing karaek kah kadang bahasa Sunda karaek. Sunda naon eta pasisian meureun? Bahasa uing eta mah. Uing. Oh, uing boga eta mah. Ngaboga batur. Eta kumaha budak pamajikan calager. Alhamdulillah atuh. Oh iya itu janten itu si janten ieu. Sinyal eta. Korehan dia kembangan dia tingali Nyaon. Pantesan atuh udah cerdas atuh, bukti dibuka kau hukum. Sinyal eta mah. Oh sinyalna ieu. Aduh, gigabyte ieu, aduh. Dedem euy, Ajis aduh ieu. Nguruluk deui cigana mah euy. Oh, mulung dia, urang ka pos ronda ya, urang supaya tanggung jawab dah. Ya Ajisnya ngonton ini mah mantawna. Oke, Bener siap, balik. Mangga. Aing balik pos ronda sepi, Pak Gembel malah mudik. Mudik ka mana teu ngomong, teu naon les we jadi ubah tuh dewek ya. Mang Ajis karunya ke damel diganggu-ganggu bisa teu fokus. Balik lah sugane balik mah di imah bisa ngobrol jeung si emak tuh ya. Tampura sekalian. Kaunya si emak di do Jawa ieu. Oh iya. Assalamualaikum, I'm coming. Bentar mah, bebenah ya mak. Ulin teh karena kisah kedeng. Saya sing jauh ulin teh tuh ka ditu tuh ka kebon ke mana ki? Ampun budak balik ke sekolah si mama. Rugi. Ulin di mana lu jalan mah di puasa kieu mah salare di imah. Ku pake bawa mah geus kabar. Teng ka mana balik ke aja tunggu lho di mama. Pokoleran naon ke. Can masak mah nyanca nya. Bener hanya ke jambaraha sih mah teh bener Cek mah, mungkin di imah mah, pokok mah, ampun budak balik teh kuat diomong deui, ai kamari dititah mangkat. Kitu tah mangkat, ayeuna geus balik. Takudung. Iya mah bener ieu mah. Lu mah ulah kaneng mah, lu suduh mah. Tuh,
budak teh meni usah hijieun. Pagawean teh ngan hardolin atuh. Ngomong tuh meneh hampang. Salah lo, mungkin ulin wae ayo pan betul dari mah kayak ulin geus arek deket mah teh ka luar juga si raru eta mah. Nya ayo wae aya di jalan ayo bolak-balik di imah bugu-bugu. Ayo kumaha ge di imah jongjon mah. Kieu tibrang naon. Aduh. Usah mana ka warung heula. Oh, Neangan jembukaeun. ade mah, mama kadang-kadang kamari ge sok salah. Jus cangkudu dibikin ka urang ge bego kieu. Cangkudu bawa. Lu ngomong wae geus beneran nih, imah beneran kan itu beneran. Ade mah jus cangkudu ke deh dibawa ka budak. Budak dia dingin kos kieu nih mah. Oh. Benar, benar. Benar aneh ya. Oh, dah. Ini kene. Merdeka menyongsong ka magrib kene sare. Libra.